Baran sekedeng deui duit teu boga kopean geus leukeut treu itu aduh ampun gila teuing mana ini yang mana ya sugan aya duitan ya wah di dia nang duit duit tinggal 15.000 saha ini bahan nurungan ya jelema keur balangsa kieu akibat lockdown itu baru teh si Asep rek ka dieu sugan wae si Asep aya bantuan dana ka dieu rek ngelang heula saanu 1.000 2.000 mah sugan ieu can beli baju ludag ieu jeung baju lebaran ya nasib sana teh kaya mutan tadi teh bade ka uangnya tapi dia tetes burit teh dah bari sakarian ngabuburit kitu ka uang lah nyamper lah tadina urang ngerek ka uang itu geus nyaur Assalamualaikum. Aya mah. Oh, aya masyaallah. Sehat tadi mah? Sehat badan mah dan kantong kering. Cari tong di lawang pantau teuing pamali cepot. Cari. Aduh, nya siap wah. Tapi aya kopinan deui teh. Tapi bati teh da sang kopi namanya itulah cang cara lihat lah mah. Wah. Ayo kangge pasang tog ya, kangge sodako nih teh. Terus numpah di dieu. Nah, sanes kanggo. Oke, teh duit tos selada sakieu kira tina endong. Masuk ke lebaran. Duit tinggal sakieu, mah ikana naon di duit sakieu. Selada kieu acan. Coba didinya aya bantuan suntikan dana gitu 1.000 2.000 mah. Ngai ngabantosan banyak alhamdulillah wah nya 1.000 2.000 mah gitu aya di lingkungan mada di mana gitu aya nang menuju corona kieu nya di mana aya teh usaha menuju kana rieu. Ya insyaallah lah dibantosan nya 1.000 2.000. Tidaknya aya wabah dieu kan ekonomina mun karaos pisan. Itu kanggo meser baju can aya kanggo meser kolak teh CF itu sakieu na aya teh syukuran bade aya suntikan dana mah ti Asep gitu tambah pisan gitu nah siap wah bade sabaran mah nya insyaallah gitu bade ditinggalian heula ieu wah aya kitu nya tadi teh tos nyandak gitu yang di mana wah di sakieu nya tapi eta mah aya nuhun nya jangan sakit jangan mohon gitu mohon mudah-mudahan kangge eta antusna nya mohon cekir aduh atuh koleas aduh nya ditarima ieu teh gan atuh ite bari jeung geus selada gan salembar bari ejeung kuari ibu zaman kuari ngono nyatur nuhun ditarima ieu sakieu ge da butuh dihijikeun ka dieu ieu lumayan kanggo meser-meser tarasi nyatur nuhun lah sendongan aja nyatur nuhun wah ya nawa da mung sakitu-sakitu na eta ya kumaha deui atuh da itu nyelatnya gede sakitu-kitu na itu da jaya kunci nya kumaha deui pira ku ayeuna 100 kada diremot tonggap ka dieu
pada ayeuna gitu-gitu tapi sabar nggak Wan? Nu urang mah jamna teh beda Atau jamna teh hideum? Can kapeser, ieu menang mimu atau di jalan. Jamna itu aya can Geus meser. adalah keun bae euna teh ge mau tancep cuang ngabuburit teh tuh kan. Kamu mana? Nya ka kaler-kaler atuh. Kaler. Aya ngabuburit. Sugan wae mah teh pening teuing lah di bumi mah ruwet ya, ruwet. Di jamna tidak teh aya di mana tuh, Wan? Tinggalin ke ini mah teh cenah teh. Tinggal nanti can kapeser. Can kapeser. Nah, iya tuh lah, Wak, cong ngabuburit aja kan. Oh, ayo. Ayo atuh nang ngiring deh. Wah, cuaca halus kieu ngeunah ngabuburit gitu. Karena gua aing karan mendingnya. Nam. Kamu mau pergi ya? Kamu jaga rumah. Ah. Jaluk, herang mana? Ya lang main tinggalan. Kucluk benar. Mak make helm. Makanya motor harus pakai helm gila-gila, nggak sepadu tinggal pakai. Cewek yang udah koplok. Alah anjing itu geng aing kali itu di koploknya. Nggak jelas deik. Ini di sana ya kali gitu ya. Iki loro dua anjing dijanggung bisa ambil dewa ya tak budak. Sampurnya pecah gila di lama dia. Sampur tuh lah. Biasalah bisnis bro, bisnis. Dari mana ya, Bos? Kayak mana ha helm titipanan? Tah helm aing tinggalon. Helm karunya teh. Bener cuk ieu helm tinggalkeun na motor aing. Coba bayangkeun motor sakeureun aing ya, yo. Helm juga batok ya, helm batok kelapa. Helm tinggalon. Eta teh jangke. Engke raha. Anak buah anu terakhir. Pandori burunya. Tanu awal gitu. Habisnya ulah lieur aing. Oh. Nyamper budak itu aya eueuh ke saya, menangan. Nyawa tuh. Woi. Nyawa teh. Nyaho, marane gaweana naon? Aing mah ngombe HP dah yang Anjing disuakeun ka anda bareng ngabuburit. Ayo ngabur yuk tuh lah. Aing ngolah teh lah. Oh, bos nangkan. Oh. Mana ada tengah hidup tuh? Halus. Bro bos lah. Tawa. Wah, ya baru dak cari ya yo. Betul. Sorry, bro. Lima keren, bos. Oh, kayak koin. Datang ke sarana teh. Cerit ya. Dan lantang data. Serahkeun ka bos Anggi Kancilnya. Weh, pokona mah geus. Bukan aya jawain di tiga heuh. Bagehan tuh bosna teh. Siap. Halo, Mister. My name is Aldo Buya. Saya budak goreng gitu teh. Anjir goreng yang kasepna. Anjing. Kucrit. Kucrit. Oran kucrit. Kucrit. Angge Kancil, Direktur PT Bangkrut Hayang Bangkit. Aya aran siga bangkong. Oh, nyaho maneh? Bangkong. Aing masih siga bangkong. Aing nu mana ge kumaha tuh? Manya ngarankeun mana kucrit. Atuh dat. Ampun. Ibaratna kucrit cenah. Tahun sabaraha mana orokan? Tahun 1988. Anjing. Ini zaman koala. Tuh job syarat. Geus kayak ku aing nih bare aran. Tapi job oke-nya mana aran? Geus lah. Oh, mana ada jantek gawe ka aing? Heeh, atuh. Aran mana saha oge tadi teh? Naon teh? Coach. Kucrit. Oh. Kucrit. Oh. Kucrit. Kucrit bae. Terus naon deui? Naonna? Orana. Aran. Kucrit geus. Kucrit. Panjangna kucrit. Panjanganna kucrit. Kung atna 10 kada dia tulis. Oh, siap. Abdi nambe satikana kucrit. Geus lah. Geus mana ya nama gawe di aingnya? Hei, apa nanya? Mau apa? Aing emosi apa aing ayo? Keur mecak bos. Benar mecak. Dong tahun we Sugiono. Ih, alus bener. Si montok.
anu kira-kira berincak burinong teh gitu. Aduh, bos, Sugiono mah dulu tah na aing ngaberedel anjir. Bawa kabita bos mana ge. Pangalusna nu aing mah. Geuning na aing mah wae age si rontok aplikasi teh. Aing mah sebagai terima mana ya? Aran teh sadeu teh. Kucritnya atas 10. Yo, helm maing pake. Yo. Oge kieu makan bos. Oh, jika manu enggak kawing mawek namanya mengencap naga lagi gitu anaknya tanya saya namanya dengan kayu maing nguruskan masalah gaji segala lah mana gawe naon geus agak nama kayu maing ayo Tarehkeun. aing nalean we teh eueuh. Terima mana ya? Arah teh sadeu deh. Banget kucel tah si Bambang. Yo, helm maing pake. Warna terima kasih. Wah. Oh, aing teh. Tah gitu. Pencet. Kana cah. Hah? Ada yang iya teh. Oh, budak sudah ini aya. Tadi itu ya. Oh, si Kehidupan berarti ya? si anjing. Aduh sakuter. Eta kuring budak saha? Dua jam. Drum. Oke guys, ini lagi mengatur acara jalannya episode Ke-5. Ini ada anak baru guys. Kenalin ini Kiki Ucrit sebagai si Ucrit. Dan itu bosnya. Aleng ge Ucrit. Berat balik di coba. Pantangin terus. Jangan lupa klik and subscribe ya. Dan itu ada penonton guys. Coba kamera ke sini. Nah, itu ada Sepi sama Alam. Tuh malu-malu. Kena nyumput. Dan ini siapa ini? Siapa ini? Halo Mr. Ya, my name is Andrea Debu ya. Duh. Ucrit. Mana perkenalan dulu lah kena aran salah. Main biskuit. Coba coy. Ada karena so. My name Ucrit. Stay. Bolang stay. Bos kecil ya. Nanti bos naik deh. Siap. Mang. Dadah, Mang. Jeung CS. Bagaimana ada kabarnya? Jeung CS. Jok dulu jangan atau jok gitu. Tadi Pesan kita, Kang Najan. Pesan. Aran. Kucrit geus. Kucrit. Panjangna kucrit. Panjangan Kucrit. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pejuang Hijrah TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita kembali pada dari amin. Semoga jangan lupa baik. komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pejuang Hijrah TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi nih udah mau waktunya buka puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu dalam keberkahan Allah dan lindungan Allah. Amin ya Allah. Amin. Dan tak lupa maaf. Doakan kami dari tim Pejuang Hijrah ini Aep sebagai kutluk ya terus Dan saya Aki sebagai kucrit. Saya Anggi sebagai kancil. saya Boy dan saya Bayu sebagai Boy. dan saya Asep ya yang utama ini yang peran menjadi Abe. Saya tuh sebagai siapa ya? Kodir aja deh. Dan saya Hendra sebagai Jangku. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya dan terus Untuk mendukung share channel kami. ya Agar dapat maju dan berkembang dengan baik gitu. Kembang biak. dan menjadi motivasi bagi kita semua. Ya. Jangan lupa like ya, Pak. Terima kasih.